Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi di dieu bade ngadugikeun biantara ngeunaan ngenal lingkungan sakola. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, langkung ti payun hayu urang sanggakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan nikmat sareng sehat ka urang sadayana. Teu hilap sholawat serta salam mugia dilengserkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para kulawargina, para tabi'at-tabi'atna, mugia dugi ka urang salaku umatna di akhir zaman. Amin ya Allah ya robbal alamin. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, urang anu masih jadi siswa jeung siswi sakola kudu bisa ngenal lingkungan sakola sorangan. Ejeung di lingkungan sekolah teh sok seueur kagiatan nu diayakeun, erek tina kabersihan, keagamaan, boh nu sejena. Contoh hal anu bisa dilakukeun tina kabersihan, miceun runtah kana tempatna. Osok oge aya piket kelas nu diayakeun ku unggal kelas dina ngajaga kabersihan, atawa bebersih bebarengan di lingkungan sakola ku warga sakola. Salain dina kabersihan, osok aya oge keagamaan nyaeta salat duha bebarengan, tadarusan bebarengan di lingkungan sakola, atawa nu sejena oge. Tidinya urang anu masih jadi siswa sareng siswi sakola kudu bisa ngajaga ngalestarikeun lingkungan sakola. Erek tina ngiluan kagiatan nu diayakeun ku sakola, boh ngayakeun kagiatan anu manfaat jang lingkungan sakola. Sabab lamun lain urang erek saha deui. Para hadirin anu kusim kuring dipihormat, cekap sakitu anu tiasa kusim kuring haturkeun, hapunten bilih aya kecap anu kirang marenah, mugia para hadirin kersang hapunten. Hatur nuhun kana paratosanana. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.